Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina dinten ayeuna urang sadayana tiasa patepang deui sareng pangajaran basa Sunda sareng Ibu Rena. Mugi-mugi hidup sadayana anu aya di bumina masing-masing aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sareng tetap semangat, tetap semangat kanggo diajarna. Mugi-mugi upami aya rezeki kanggo tatap muka, kanggo patepang deui di kelas, urang sadayana tiasa kapenak deui di kelas. Amin ya rabbal alamin. Hidup sadayana dina dinten ayeuna urang bakal diajar ngeunaan kecap rundayan rarangken hareup di ka sareng ti. Sateajana urang diajar, hayu urang baca doa ku bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng doa sateacan diajar, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hidup sadayana dina pangajaran dinten ayeuna diharapkeun hidup tiasa terang nu namina kecap rundayan rarangken hareup di ka sareng ti. Amin insyaallah. Hidup sadayana hidup kantos ngadangu naon anu namina kecap rundayan. Upami tacan ku ibu jelaskeun kecap rundayan nyaeta kecap asal anu geus make rarangken. Rarangken teh kata sambung. Jantan kecap asal anu tos nganggo kata sambung boh kata sambung hareup boh rarangken hareup, rarangken tengah, rarangken tukang atawa rarangken barung. Tah eta namina kecap rundayan. Ayeuna cobi ku hideuk tangetan kalimah-kalimah di handap ieu. A. Danu jeung Adi keur diajar pupujian. B. Buku teh kabawa ku Mimi. C. Adi titajong kana batu. Ku hidup di tangetan dina kalimah eta aya anu kalebet kecap rundayan. Ku hidup tiasa katingali anu di garis bawahan ku ibu, anu di garis handapan ku ibu eta kalebet kana kecap rundayan. Dina kalimah tadi aya sabaraha kecap rundayan anu parantos ku ibu di cirian nganggo garis handap. Nyaeta aya diajar, aya kabawa, aya titajong. Ayeuna urang titenan kecap diajar. Kecap diajar teh kecap asalna nyaeta ajar. Kecap asal ajar ditambah rarangken hareup di jadi diajar. Nu kadua aya kecap kabawa. Kecap asalna nyaeta bawa ditambah rarangken hareup ka jadi kabawa. Nu katilu titajong. Kecap asalna nyaeta tajong. Tajong ditambah rarangken hareup ti janten titajong. Kumaha tiasa dipikahartos pangajaran dinten ayeuna janten urang diajar rarangken hareup di ka sareng ti. Saterasna urang lebet kana pancen upami hidup sadayana parantos ngartos kana naon anu ku ibu dijelaskeun tadi ngeunaan rarangken hareup. Ayeuna tangetan pupujian dina kaca 12 anu judulna Hayu Geura Saradia. Tuluy tulis kecap rundayana anu make rarangken hareup di ka ti. Janten ku hidup titenan aya sabaraha hiji kecap rundayana anu lebet kana rarangken hareup di ka sareng ti. Terus ku hidup serat dina kolom anu tos disadiakeun. Mangga dupi ieu kolomna, di dinya aya 3 kolom. Kahiji aya kecap rundayana, kadua aya kolom rarangken hareupna, katilu aya kolom kecap asal. Jadi ku hidup seratkeun kecap rundayana naon? Contoh dicabut rarangken hareupna, dicabut teh naon? Kalebet rarangken hareupna anu mana? Anu di, atanapi anu ka, atanapi anu ti. Pami anu di serat di.
Terus dina kecap rundayan dicabut teh kecap asalna naon? Kecap asalna nyaeta cabut. Nah, sapertos kitu contoh ngerjakeun pancena mugi-mugi tiasa dipikahartos tiasa dilaksanakeun kalawan jelas kalawan laras sadayana amin ya robbal alamin. Sakitu heula pangajaran sareng pancen dina dinten ayeuna wilujeng ngadamelan pancen urang tutup ku bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sareng doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kana sadaya perhatosana, hapunten tina sadaya kalapatana. Semangat ngerjakeun tugasna.